Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun AA Tali Asih mempersembahkan wayang golek. Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Alah, manusia guyat gayot. Nyaho sileng guyat gayot. Buntang gantung. Pikir ku sileng direpekina zaman kiwari. Jelema teh animisme geus tinggaleun. Ortodok geus rada kaliwat. Karena era globalisasi teu nepi. Guntang gantung tungtungna teh teu kapancing saeutik jelegur. Gurug batok ye euy. Teu etis lamun urang ngayakeun tindakan ngaruksak pangwangunan anu geus aya. Nya. Tindakan anu teu islami jadi model kitu teh. Nu matak dina lebah dieu urang perlu pisan introspeksi. Nya. Heeh. Ulah kabawa ku sakaba-kaba kade bisi kapancing ku isu-isu anu teu pararuguh. Anu ngahaja bakal ngagubrakeun pamerintahan, ngarugikeun rakyat, ngaruksak pangwangunan. Da ari oknum mah kahayangna kitu. Anu matak lah lamun seuk inget kana purwadaksina moal nepi ka kitu da jelema. Lamun emut mah. Heeh, ai purwa teh mimiti. Daksina wakasan. Tuh, nya. Saha raja anu mimiti jeung saha raja nu ahir. Tuh, nya. Yang ingat karena Malik Yaumidin. Raja di hari akhir. Sanajan di hari awal oge da anjeunna kene. Tak tugas ti mantena ulah diluli-luli. Lamun tugas mantena henteu diluli-luli dina alias taat, urang teh moal kapancing. Moal kapancing. Nya eta urang teh sabab geus katingker ku iman jeung takwa. Dina zaman era globalisasi, dina zaman era informatika, nya, dina sagala rupa canggih, dina ilmu pengetahuan dan teknologi, moal bisa gemleng sabenerna lamun urang teu dibarengan ku imtak. Iman jeung takwa. Teh, nya. Nu matak penting iman jeung takwa teh deuleu. Heeh. Cek dek oge kitu. Matak pentingna urang ngelmu teh kitu tah. Dibakeleun teh, matak ulah beunang ka tipu daya ku oknum-oknum supaya urang ngaruksak pangwangunan nu geus aya. Nya. Matak naon lamun musyawarah mufakat. Nya. Apan urang lamun musyawarah mufakat luyu pan jeung pelaturan nu geus aya. Nya nu matak saha tu nu salah? Cing. Cek dek oge. Kari lalajo we si lain saha nu salah. Karina Bandungan urang. Lamun lalajo ulah tengah teuing. Teu. Urang mah da pikiranna model kieu. Kana politik urang mah teu nepi. Ngan urang cing apa jeung cing nyaho cing waspada. Supaya ulah kababawa urang. Sabab urang teh ulah kababawa teu cereug. Nya. Urang mah asa-asa kumedet irung ngebul beuteung seubeuh. Pamajikan kapakean anak kasakolakeun. Teuh. Kitu cek dek oge. Alah ampun teuing enga euy. Dek ka Manura dek cece euy. Naon ka Manura kan? Cenah bejana di Manura teh aya saemara. Padahal eta teh keur mancing meureun nya euy. Heueuh. Kade sanajan diayakeun saemara oge teh nu kitu mah lah ngan ukur ucing-ucingan ngan guru pake kedok. Da masyarakat ayeuna mah geus kritis. Geus mung dibobodo, geus nyaho. Geus mung dibawa ucing-ucingan nu matak ulah sabaledugna ngomong teh. Nya. Kudu dipikir heula dibolak-balik jadi nu naletah teh kudu disatukangan akal jeung elingan. Gitu. Cek oge. Geus palalintar geus nyararaho. Matak di mana urang dek ngabuskeun aspirasi kudu berpancasilais jeung demokratif
Sebab lamun urang Pancasila jeung demokratif akan dilindungi oleh undang-undang. Teuh, pentingna urang ngilmu teh kitu tatanya atuh. Maca koran. Kana urang di dieu naon anu kudu dibaca supaya nyaho kana informasina di mana-mana wae. Jadi urang teh baca PR pikiran rakyat. Anu komplit mah PR. Dina Quran Sunnahna atuh Giwangkara. Tuh Galura, Kujang. Mana teh bana urang nu urang supaya urang nambahan ilmu. Lepas tina iklan ieu mah. Ngan urang mah keur pribadi urang bakal nambah wawasan. Nya. Nama pengertian asa daek bu coba. Kitu jeung lain iklan aing geus ungu. Lain cenah eta disebut iklan sabado teuing urusan maranehna. Mere duit nuhun teu pilaku gitu. Di euy. Boga ka rumasan sok kitu malah nu penting mah saling pajukeun ini sagala rupa. Heeh. Ta model dewek rek ini ke Manura lamun teu dahar heula di rumah makan Laksana di Soekarno Hatta buah batu. Lapur dek mah. Angin si eta nu bager ka dewek dahar tara mayar. Wanita teh ngiklankeun kulantaran tara mayar aing kitu aing. Jadi seri dituntut kitu teh dek bari nyengeutkeun udud. Supaya ulah kaciri teh. Duh, batuk nyaan euy. Alah. Ampun cing di ongkosan ku Pak Haji Taufik Faturrahman di Geger Sunten. Heeh, tah di dinya buku-buku loba. Percetakan teu kudu meuli di mah kari datang. Nyimpang heula grepek. Ceuk aing oge ka Geger Sunten mah nu meuli mah batur rek mah henteu. Asa daek mah anu penting mah pucu baca. Nya. Tuh. Tah Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar? Pentingan anu mulia. Bisi teu apal masih lain. Turunna Al-Qur'an dina 17 Ramadan. Nya. Ayeuna cenah lamun urang meunangkeun eta dina Lailatul Qadar dina pentingan eta cenah urang teh bakal diterima ibadah teh 1000 bulan. Tuh. Padahal lamun ditek-tek naon hasilna tina Lailatul Qadar teh nyata Quran grapek. Lamun Quran teu mimiti taun nepi ka kabeh Quran dibaca nepi ka diamalkeun lain 1000 bulan deui dunya akhirat langgeng salametna ge deui. Dunya akhirat teh bae langgeng lain 1000 bulan deui jutaan bulan. Nya lamun Quran ku urang diamal teu kitu. Ya. Gitu nusa ngan kulantaran meureun jelemana terbatas nya bororaah kanu langgengna kanu 1000 bulan oge jarang nepi. Teu, entong boro nu 1000 bulan, nu sabulan we puasana da tara tamat. Panayagan. Teu, angin dalang sok tamat teh. Cek oge kitu. Aduh, euy. Lah, hiburan sok ah. Hiburan sok hiburan mah. Hah? Ya hiburan mah sok kadinya hiburan tenana. Jangan bari puasa hiburan mah. Penting euy. Puasa teh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh, ya, hanya supaya takwa. Tuh. Seperti anu kajelema geus teu heula. Teuh, nya nu teu heulaeun urang. Jadi urang teh kudu puasa teh penting. Wajib. Tuh. Lamun si lain ayeuna gering. Tangke cager dina sawah, gentian sawah. Nya. Di kodoan. Cenah lamun gering pisan. Atuh cenah pijah. Pan aya gantina.
lah ku pangeran teh meuni dititipkeun pisan eta fakir miskin euy. Cing inget geuleuh. Menang rezeki 1 juta atau 25.000 mah geus sisihkeun keur nu miskin. Yang urang keneh sepeda. Ayeuna pikir ku si lain 87% masyarakat di urang teh mayoritas agama Islam. Nya bener. Ta ayeuna anu 87% teh meureunnan masyarakat di urang di negara Indonesia teh aya kada 200 juta. Urang cokot letikna we nya 50 juta we anu ngagem agama Islam. Tanu 50 juta kali 1.000 perak nyisihkeun duit geus sok. Sok 50 juta kali 1.000 sabaraha? 50 miliar. 50 miliar teh sabaraha hiji masjideun geus sok. Ayeuna jelema di sisi jalan geus sok marenta duit keur ngomehan masjid. Nya coba lamun ayeuna 1.000 teh saurang tidak 50 juta. Nah, ada 50 miliar sabaraha masjideun. Teu. Tina sabulan kitu sabulan 1.000 kitu nya nu 50 juta. Sabulan sabaraha masjideun coba 50 miliar. Lamun bener mah nyalurkeunana nya nganaha atuh dina lebah dia atuh. Duh ampun aing aduh kudu kumaha atuh. Aing pira kudu ngagantung maneh wae teh. Aya masjid anu 7 tahun can anggeus. Aing ampun. Muni can bersatu pisan atuh. Kuduna diperlebar Islam teh dipersempit. Nya, aduh ampun. Dipersempit kunaon? Ku goreng hate. Sirik pidik jair kana aya iren panaseun coba lamun bukakeun mah hatena. Jadi jelema nyaahan deudehan ulasan asihan grafek bunga ngangkeun. Da bunga ngang hate teh seolah-olah teh antena. Da antena alus membeureun ka ituna teh bengras. Nya netral nu matak. Duh aing mah kudu ngagantung maneh teh aku nya. Aing nya teh da aingna tuh. Duh ampun aingna jelema kieu teh nu matak pentingna sakola teh kitu euy. Pentingna jadi jelema pinter. Aing mah da bungana aing mah duh dalam mun dewe sakola mah nu matak ka anak-anak bawa di kampung bawa di mana-mana sakola. Aduh era teh sakola teh rugi. Karasa ku akang. Karasa rugina karasa. Sekolah anjing-anjing sonten ngaos maca Quran. Sekolah agama. Aduh, nu macak aing lah. Karasana mah geus sekolah. Aing. Alah. Malam Jumat tarawih. Dina bulan puasa atuh cenah tarawih. Itu tarawih. Eta mah nu rek 11 rakaat pek, rek 23 nu penting mah tarawih. Nya. Ya. Ampun jeung aing lah. Dia kapancing saeutik ribut-ribut gilagur. Atunya pugu anu keur ngabuntut bangkong mah atoh pihak katilu mah. Atoh aya nu kitu teh. Asa dibere jaran. Alah, ampun teuing aing ngamun teh nararingkat pikiran teh. Sararumpat. Muni. Aduh. Aing. Mulai orang kadupanak aya keanehan deh kitu dihejeunkeun ngomong teh. Eta rambutan bareureum Allah. Baru rambutan meni bareureum. Nu dihejeunkeun nyebut beureum teh ti luhur tarik teh anak biji beye. Kedah dicekapkeun pamirsa tapi kade Jangan lupa mulai hilang. tekan tombol subscribe dan loncengnya.